Urang guar pengalaman kuring. Nu kajadianana basa kuring masih keneh bujangan. Zaman kuring masih keneh bela kesenteng. Zaman-zamanna resep keneh kana ulin ubrang abring jeung babaturan anu saumur atawa anu saentragan. Ngaran kuring anu katelah Wahyu. Urang geger kalong. Ngan ari nu jadi anak masuk nyarebutna teh Abah. Ari imah kuring di geger kalongna teh pas pisan deket pertiluan. Lamun baheula mah katelahna teh kersen. Tapi lamun ayeuna mah disebutna teh pertiluan Jalan Setiabudi. Hiji mangsa wanci sareupna kuring geus dangdan ginding. Anu jadi tujuan nyaeta rek ngadon lalajo wayang. Harita mah mun aya wayang golek teh sok sanajan jauh oge pasti diudag wae. Pagelaran wayang golek teh salah sahiji lalajoaneun anu loba mikaresepna. Teu kolot teu budak pada mikaresep kana eta pagelaran wayang golek teh. Biasana aya wayang teh lamun teu dinu nyunatan pasti dinu anu ngawinkeun. Poe eta kuring rek ngadon lalajo wayang teh ka daerah Cikole. Antara geger kalong ka Cikole mah kawilang tepati jauh teuing. Sakitu mah kawilang sedeng we jarakna. Sababaraha babaturan kuring datang ka imah. Maksudna rek nyamper lalajo wayang teh. Sajolna babaturan teh kuring rada ngageleneng ka maranehan. Ari pek bada magrib kakarek datang. Kumaha hayu? Jadi lalajo wayang teh? Nya jadi atuh. Di Arab sore kene jam sakieu kakarek daratang maneh mah. Pas wayah kieu mah. Dina nepi ka tempat lalajoaneun teh wayangna bakal geus dar geura. Jadi teu kudu lila ngadaguan dernang ke teh. Sok salah wae maneh mah Jang. Lamun indit berang keneh mah pan tepi ka tempat lalajoaneun teh can peuting-peuting teuing. Tah, jadi urang bisa neangan heula awewe. Mangkaning awewe urang Cikole mah garelis pisan sia. Wah, kawas nu payu wae lah. Make jung rek neangan awewe sagala atuh. Teu apal maneh mah Jang. Nya atuh ninggang teu payu ka awewe mah. Sugan payu-payu ka jurig wae mah. Anger maneh mah yuk. Ari geus ngomong suaban teh. Tong ngomong kitu ah. Bisi didoja ke. Keun wae ari jurigna geulis mah. Lumayan nyaho. Geus teu ngaengkekeun deui kuring sarerea arindit ti Gerlong. Sejang ngajugjug ke Cikole ka tempat panglalajoaneun teh. Singket dina carita kuring tarepi ke tempat panglalajoan. Samalah barang jol oge sora gamelan wayang geus kadenge mangprang. Cander ari wayang nama ngan kakarek bubuka hungkul. Sabab niat kuring hayang lalajo bari neangan awewe. Sadatangna ka eta tempatnya jadi loba tunggula tinggali. Nyaeta rek neangan awewe anu dipiharep. Tapi naha atuh barang datang ke tempat lalajo teh ketinggalian kuring beuteus siga biasa. Jadi penting eta di tempat lalajo teh kuring teu ninggali aya awewe. Tapi
kayaan sarupa kitu teh. Kuring tuak loba omong ke babaturan anu sejena. Jang, kurang mencar yuk supaya hasil yang menang awewe teh. Nyosok mencar, tong pagugulung terus atulah lieur. Pokona mah mun hasil kurang ngarumpulna deui di dieu nya. Tah ieu nu aya spanduk ya. Siap gerak lah, laksanakan komandan. Geus kitu kuring jeung babaturan anu sejen mencar. Aya nu ka kidul, aya nu ka kaler, malahan aya nu ka kulon ngulincerna. Sok sanajan kuring sorangan tebareng jeung babaturan anu lian, angger we tetempoan mah can robah. Jadi alhasil kuring can ningali ayana awewe anu ngadon lalajo wayang. Geus lila ngulincer masih kene can hasil wae. Sabot kuring kerurat reret. Paraon kuring ningali kapalebah tangkal nangka. Di handapeun eta tangkal nangka teh katinggali aya 2 urang awewe. Kulantaran niatna lalajo bari neangan awewe. Ningali kitu teh asa mobok manggih gorowong. Kuring nyampeurkeun ngadeukeutan eta 2 urang awewe anu lalajo rada anggang ti panggung. Nah atuh basa dideuketan bari terus ditanya. Eta 2 urang awewe teh ngarespon alus ka kuring. Maranehna oge katinggalina atoh basa ku kuring diajak ngobrol teh. Kuring kenalan jeung eta 2 urang awewe anu ngaku ngaran ka kuring mah Mimin jeung Kokom. Ari bebarengan jeung awewe mah waktu teh asa gancang nyerelekna. Samala geus ampir kana sajamna kuring tiluan aya di handapeun tangkal nangka. Selang sababaraha waktu eta 2 urang awewe teh ngajakan ka kuring balik ka imahna. Atuh puguh we aya pangajak sarupa kitu teh. Keur kuring mah ngarasa atoh. Samala teh ditolak eta pangajakna teh. Akang, jajabkeun abdi wangsul atuh. Iraha Min. Ayeuna kitu. Sumuhun ayeuna, ieu da abdi mah tos kesel nontonna oge Urang teraskeun we ngobrolna di bumi abdi, Akang. Kamana mulihna atuh Mimin jeung Kokom teh? Tuh, kapal ditu. Rada lumayan anggang ti dieu mah. Ya, hayu atuh. Mangga. Basa eta 2 urang awewe nuduhkeun lemburna. Mimiti kuring ngerasa heran. Anu jadi lantaran nama nya kapalebah anu dituju teh taya lembur di dinya. Tapi sok sanajan kitu kuring oge jadi boga rasa penasaran. Hayang nyaho imahna Mimin jeung Kokom. Singketna kuring oge indi di tempat lalajo. Maksudna rek ngadon balik ka imahna 2 urang awewe eta. Satengahing perjalanan ngantirkeun hate teh bet jadi semut temerean. Jadi rada murengket. Kaayaan peuting kuring nyorang jalan anu paroek. Mimiti mapai-mapai kebon, terus mapai-mapai galengan sawah. Samalah make kudu malipir gawir sagala. Tapi sok sanajan kuring boga rasa aneh jeung heran oge. Ku kuring teu dibejakeun ka eta awewe. Gengsi. Moal nya ari awewe wani mapai-mapai jalan sarupa kitu,
kuring teu wani. Kuring oge terus we leumpang. Bari terus nutur-nutur eta dua urang awewe. Sok sanajan hate mah geus asa beda rarasaan. Akhirna mah teu burung we kuring tiluan tarapi ka imahna eta awewe. Satepina ka imah, kuring oge langsung diajak asup ka jero imah. Geus aya di jero imah, kuring dipernahkeun heula di tengah imah. Geus kitu mah eta dua urang awewe teh, Mimin jeung Kokom, katinggali siga anu arasup ka dapur. Pamikir kuring, maraneh narek ngadonyokot cai keur nyuguhan kuring. Antosan heula di dieu nya, Kang. Mangga. Keke. Nah geuning bet sarepi di bumi teh. Ari ibu jeung bapa nuju kamarana ieu teh Min? Puguh, Mas sareng Bapak teh nuju teh di bumi, Akang. Nuju arangkat ka Bandung. Abdi ka dapur heula nya, Kang, sakedap. Bari ngadaguan datangna anu nyuguhan, panon kuring oge nitenan kaayaan eta di jero imah. Katinggali dina tembok imah narempel foto Mimin jeung Kokom anu ka dapur teh geus lila, can keneh mol-mol deui nyampeurkeun. Tapi kadenge ku kuring ngan ukur sorana hungkul. Mimin jeung Kokom kadenge pating cirihil saleuserian di jero dapur. Bari jeung can keneh nyampeurkeun ka kuring. Kuring oge terus anteng nyidik-nyidik foto anu narempel dina tembok imah. Tapi nah foto teh bet katinggali aneh. Katinggali nah foto teh siga anu harirup. Mimiti mah disangka ku kuring ngan ukur tetempoan hungkul. Tapi geuning lain tetempoan hungkul. Da beuki lila katinggali jelas foto teh bet hirup. Barang kuring ngareret ningali kana foto nu aya di sagigireun. Kaci da kuring ngarenjagna. Anu jadi lantaran eta foto jelema anu nempel dina tembok teh katinggali panonna jadi bolotot. Samalah kitu teh katinggali letana ujug-ujug ngelel bari manco molototan ka kuring. Kontan ninggali kitu mah kuring oge cengkat tina diuk. Di barung kurasa anu mimiti diancikan kurasa kasieun. Ditinggalian jadi araneh. Sakabeh foto jadi katinggali harirup. Teu sadar kuring langsung ngagorowok nyalukan Mimin jeung Kokom anu masih keneh aya di jero dapur. Mimin, Kokom, tulungan ieu aya nu aneh jeung pikasieun. Kom, Mimin. Keur kitu ujug-ujug aya angin anu ngagelebug asup ke jero imah dibarengan ku suara panto anu ngajablog. Samalah lampu nu aya di jero imah oge jadi parem katiup ku eta angin. Kaayaan imah jadi paroek. Kuring jadi tepuguh rarasaan. Kasieun geus lain caturkeuneun. Malah kuring nepikeun kawerweran kaompolan di dinya. Kuring ngajengkat. Bari jeung hate mah tepuguh rarasaan. Maksudna kuring rek nyampeurkeun si Mimin jeung si Kokom nu aya di dapur. Acan oge kuring tepi ka dapur. Ujug-ujug katinggali ti dapur aya nu asup ka jero.
Mimiti mah disangka kukuring si Mimin jeung si Kokom. Tapi barang geus deukeut, kacida pisan kuring rewasna malah langsung ngarenjag. Lantaran geuning nu datang teh bodas bari jeung buukna ngaring kiwik. Beungeut na oge pikasieun katinggali bet siga rorongkong. Eta meureun anu disebut Kunti teh. Eta dua Kunti teh ujug-ujug ngomong ka kuring. Atuh, ngan cacalukan wae ka abdi duaan. Sing horeng si Mimin jeung si Kokom teh lain awewe biasa. Geningan manehna teh Kunti. Puguh we tumrapna keur kuring jadi tambah gempeur jeung sieun sok komo ayeuna mah eta dua Kunti teh ngadeuketan nyamperkeun ka kuring. Leungeun kuring dicekel ku eta Kunti anu tadina Mimin jeung Kokom teh. Kusabab geus leuwih ti sieun, kuring oge langsung ngalangerak teu inget di bumi alam. Kuring ngagoler dinya keneh geus teu inget deui nanaon. Sadarna deui teh basa karasa aya nu ngaguyah-guyah ngaudangkeun. Samalah kuring ngagolerna teh dina tumpukan jarami. Padahal jelas tadi peuting kuring teh aya di jero imah. Tapi kajadianana di palebahdinya mah jauh ka imah. Ngan aya oge kotakan sawah anu ngaplak. Waduh, Jang. Naon ari Ujang? Ngadon ngagoler di dieu. Jeung dinaha ngagolerna dina tumpukan jarami, Jang. Gua oge aya kejadian aneh tadi peuting teh, Pak. Abdi kitu ngarti. Kuring nyeritakeun kejadian tadi peuting. Basa nganterkeun dua urang awewe ka palebah dinya. Nya geuning dua urang awewe teh lain awewe biasa. Tapi na awewe kajajaden. Manehna teh Kunti. Ngadenge katerangan sarupa kitu teh warga oge aya nu percaya kana caritaan kuring. Nya aya oge anu kurang percaya. Singkatna, kuring balik ka geger kalong. Kasampak di imah geus aya si Ujang jeung babaturan anu sejen. Si Ujang jeung babaturan kuring anu lian rada ngagelenang ka kuring anu ngadon indit bari jeung teu bebeja heula. Tapi basa kuring nyaritakeun yen peuting di tempat panglalajoan eueuh awewe anu lian. Tapi ngan ukur aya dua orang awewe anu ngaranna Mimin jeung Kokom teh. Kabeh babaturan kalah jadi ngageugeuikeun ka kuring. Dan nyatana mah peuting eta teh di tempat panglalajoan puguh teu kurang ku awewe anu ngadon lalajo. Samalah si Ujang jeung anu sejenna oge boga layan masing-masing. Malah nepikeun ka nganterkeun ka imahna sewang-sewangan. Kajadian kuring anu ngalaman nganterkeun Kunti teh sigana wae balukara tina omongan kuring anu suaban. Nya eta sok ngomong anu somprang.